jantan tadi sim kuring sarang rencangan nguliling ka itu nu aya kabut itu. Nah enak dogi ka kampung Cilimus di dia. Para wargi lembur paninengan iya ngarupikeun walungan atau wahangan anu aya perbatasan antara kampung Cicemang sareng Cikubang. Nah ieu panorama alamna dina waktos hujan gerimis, hujan lungsur. Mangga ieu tiasa ka Pasir Garu. Dadah heula lembur paninengan. Ayeuna sim kuring nuju ke arah kampung Pasir Garu. Kanggo konten kesempatan nu ayeuna sim kuring direncangan ku rekan-rekan lembur paninengan. Alhamdulillah teu nyalira ayeuna mah. Kumaha damang Kang Juli? Alhamdulillahirabbil alamin. Di canak asup-asurukannya yang ngontena ayeuna mah urang ka itu tanah urang ka kampung Pasir Garu. Pasir Garu. Pamengnya urang silaturahmi. Aya wargi di ditu. Aya seueur. Alhamdulillah. Indahnya di dieu nya indah. Mantap. Tah ieu sarang driverna kanggo partner kumaha sehat. Alhamdulillah. Nah, ieu ngarencangan sim kuring dina waktos nu ayeuna. Damang mantepnya. Alhamdulillah. Ya, dilajeng lajengnya. Yo lajeng. Ya, siap.
Mantap kopi hidung, kopi naon? Kalabat desa mana, Pak? Desa Garumukti, Desa nama? Nuhan Garumukti, Pami kapung naon? Kampung Kampung Cilimus. Cilimusnya, mohon. Iya, katona aya di buminya. Aya lembur tangok ge. Uhun. Sampai aya masjid balik tangok ge. Iya jang pahmi penak mah. Jang urang ieu ya mah. Damang jang pahmi. Nah, ieu Pak Soleh aya di lemur penak deui mah. Taya rencanganna. Alhamdulillah ya tepang sono. Dadah lah tuh jang. Dadah Soleh itu.